Woi, wargi Janari, wilujeng wayah kieu. Tah, poe ayeuna urang naheun. Komo cuaca kieu mah cocok pisan keur naheun teh. Harapalkeun naheun wargi Janari. Atawa aya oge nu nyebut nama nipu lauk. Tah, matak kitu simak videona nepikeun ka anggeus. Tah, ieu anu dibawa teh ngaranna teh bubu. Alat keur ngajebak lauk. Samemeh bubu dipasangkeun, urang nyieun heula panaekan. Tah, kumaha carana? Tah, mimiti dibabatuh heula sisina. Terus dibatu reokan atawa krikil. Tah, terus di jeroan bah girangna keur neudeun bubuna ngarah ka keueum. Tah, ieu ngaranna panaekan atawa jalan lauk beh naek terus asup kana bubu. Geus beres nyieun panaekan, tinggal masang bubuna. Tapi ngalah heula aramna atawa jukut garing, jarami garing atawa sajabana. Lamun geus aya sagalana, nah, waktuna naheun. Lalapkeun bubuna. Tah, ulah poho sisina diaraman. Terus gencet ku batu bisi palid. Oh, lauk euy. Tuh. Wah, liar ini euy. Lauk keram. Keun lah sapeting mah keditang isuk. Tah, ieu anu ngaranna naheun ngelalauk cara tradisional anu masih lobak keneh nu mika resep ti baheula nepi ka ayeuna. Kumaha ke hasilna? Ke antosan bagian nu kadoana. 你别笑。